Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah lamun geus beunang syafaat Kangjeng Nabi, dosa sakolong langit eueuh nanaonan, kasalahan sakolong langit eueuh nanaonan, dibandingkeun jeung budah laut lobana. Mun geus beunang syafaat Kangjeng Nabi beres kabeh. Di awal urang nyaritakeun Isra, ti taun ka taun, ti taun ka taun, tahun kamari simkuring nyaritakeun planet-planet. Alhamdulillah tahun kamari urang dihadiri ku Kiai Haji Zaiduddin MZ. Ketika datang deui ka Rajab, urang terkenang ku anjeunna. Rabu di dieu, seminggu kemudian maut. Urang doakeun Kiai Zainuddin MZ, mudah-mudahan anjeunna dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana. Oge berikut kiai-kiai nu tos mararaot, mudah-mudahan dicaangkeun di kuburanana, terutama guru-guru urang kabehan, bapak-bapak urang kabehan, emak-emak urang kabehan, dulur-dulur urang kabehan, mudah-mudahan di jero kuburna dicaangkeun bi barokati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun urang nyaritakeun planet tahun kamari betapa leutik boro-boro di Gusti Allah, hatta di malaikat Jibril planet etangan segede pereup. Jadi lamun perjalanan Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, teu sabaraha. Lamun mi'rajna Kangjeng Nabi ti Masjidil Aqsa datang ka Sidratil Muntaha, can sakumaha. Boro-boro Kangjeng Nabi Syekh Mansur Cikadueun bisa silem di sumur Zam-Zam, muncul di Cikadueun. Lain Cikadueun, di Cibulakan. Lamun kiai nusoku urang di Zarahan, di Pamijahan Syekh Abdul Muhi nyana bisa napak sancang ti Mekah sleh di Tasikmalaya. Lamun Syekh Abdul Karim ti Mekah sakicep datang ka Caringin nganasehatan Syekh Asnawi, beres nganasehatan berangkat deui ka Mekah sakicep. Atuh boro-boro Kangjeng Nabi jelema-jelema nu urang di Zarahan kamari ge Mekah teh deukeut. Ulah Syekh Asnawi luhur teuing Haji Emuh kamari ka Baghdad ngan 8 jam ngan hampir katembaknya di ditu. Babari jasa leutik dunia ieu, ya Allah ya Rabb. Nah, oleh-olehna Kangjeng Nabi di luhur, oleh-olehna Kangjeng Nabi tas menghadap Gusti Allah ialah sholat. Tadi geus dicaritakeun sholat, bahwa sholat itu adalah mi'raj. Sholat eta adalah naik jang urang mah. Jadi lamun urang hayang mi'raj sholat, lamun urang hayang naik sholat. Airus di malain, lamun hayang naik muka sempak naik. Untuk beres anak buah aing mah teh tuak taek bae jangan tuh cek buktina anakna geus 7 eta hasil naik pan eta. Nah, leutik dunia. Kangjeng Nabi dibawa ku buruk di Masjidil Haram datang ke Masjidil Aqsa. Salah satu nuku Kangjeng Nabi disinggahi Thayyibah Madinah, urang kabehan geus ka Madinah. Nomor kedua Kufah, kamari kami kabehan rombongan ningali urut Kangjeng Nabi singgah di Kufah pas Masjid Sayyidina Ali.
atawa Masjid Sidina Ali caket bumi Sidina Ali aya besi di dinya etalah urut Kangjeng Nabi turun di dinya di Kufah. Masya Allah kagagas. Tah gitulah perjalanan Kangjeng Nabi teh salat. Naon sababna Kangjeng Nabi dibereh oleh salat ku Gusti Allah? Sebab Kangjeng Nabi teh begitu di luhur teh ditanya ku Gusti. Cek hiji kaol begitu ditanya Kangjeng Nabi pertanyaan kieu, wahai Muhammad, kulan ya Gusti, ari langit 7 lapis suku maneh dilalui tadi buatan saha? Gusti. Nu saha eta? Nu Gusti. Ari eta aras nu saha? Nu Gusti. Ari eta Sidratil Muntaha nu saha? Nu Gusti. Bumi nu ku maneh dipijak kemudian maneh naik ka luhur nu saha eta? Nu Gusti. Bener. Kuari dek nanya kaula ka anjeun cek Gusti Allah, ai anjeun nu saha? Ngaheap. Kangjeng Nabi begitu ditanya anjeun nu saha langsung ngaguling Kangjeng Nabi. Kapoekan. Telila cek Gusti Allah, gum ya Muhammad. Irfa rosaka, hudang, tangga. Ditanya sekali deui ai anjeun nu saha? Cak Kangjeng Nabi sami bae nu Gusti. Lain. Kaget kedua kali Kangjeng. Ngaguling deui. Cak Gusti, gum ya Muhammad, irfa rosaka, hudang, tangga. Tangga Kangjeng Nabi. Sakali deui kaula rek nanya ka anjeun, ai anjeun nu saha? Nu Gusti. Lain. Kaget deui manya aing lain nu Gusti. Kapoekan deui Kangjeng Nabi dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Sakali deui nista maja utama ieu mun cek urang Muhammad dak ditanya anjeun teh nu saha? Nu Gusti. Lain Muhammad, nu saha atuh? Anjeun mah nu umat anjeun. Masya Allah. Nah aing nyaritakeun anjeun nu kaula mata mah geus tadi geus nyarita. Aras nu kaula, langit nu kaula, Sidratil Muntaha nu kaula. Anjeun ge pasti nu kaula, tapi anjeun teu diakukeun nu kaula, nu umat anjeun. Umat nu mana atuh ieu anu memiliki kaula? Umat anjeun nu sok maca sholawat. Umat anjeun anu malam Jumat maca sholawat 4444 tah eta tah milik anjeun. Barang dideuleu di dieu beungeutna eueuh nu maca 4444. Asana teu ka aku ieu mah. Ieu mah asana ka aku na ku kapolsek ieu mah. Atawa ku pacamat ieu mah asana. Cak Kangjeng Rasul sabaraha maca sholawat na ya Gusti sehingga abdi diakukeun nu umat? Cukup sakali bae. Maca sholawat sakali diakukeun bahwa Muhammad nu urang. Batu ieu kabeh ge umat Muhammad kabeh ge. Ya Allah ya Rabbi, cukup ku sakali. Asal sakalina maca sholawatna make nurani. Ketika maca sholawat berarti ingat ke Allah, ingat ke malaikat, ingat ke kitabna, ingat ke parentahna, ingat ke laranganana. Cukup baca sholawat sekali bakal diakukeun eta nu Muhammad, bakal diakukeun Muhammad nu umatna asal maca sholawatna make nurani. Potongan nu kos kieu mah. Ieu mah potongan sholawatna sholawat Jawa Ambon koneng. Asal neuleuh Jawa Ambon maca sholawat, asal teu neuleuh Jawa Ambon teu. Asal Jawa Ambon gede loba maca sholawatna. Ya Nabi salamna ge pohara kadulu cauna geledek. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pokona hebat jasa lamun kadeuleu berkatna gede, lamun berkatna leutik. Nabi salam alaika, ya Rasul alaihi soraan kunane mah berkat leutik. Kiai berkat mah kos kitu.
lamun kiai na bae berkat atau koma camat komo tama bangsa dan Ramil mah emang banget nage banget berkat tama komo Pak Bambang mah tama lain berkat deh tama guys emangnya nage kudu di talian kudu jadikan berkat sia cek Pak Bambang aing gaduhung ka dia sia teh ya wawanianan ka dia itulah cek Pak Bambang hendak ngaji bae ngaji mah Allah sasal kuat bae di Cilongok mah delekeun poe Minggu mun ngaji tek cerita ieu mah ngaji gae atuh dititah ku bupati ngaji mah lamun dititah teu beres kudu menang sorangan tah camat tah ti meme jadi camat nya nama ka dieu bae duk dicarekan duk naon terus bae nya mah atuh nu mantak ngaji bae atuh urang dieu jinganan delekeun ke Pak Bambang awasnya Minggu ngaji apa henteu tengetkeun ku kabehan lamun nyana teu ngaji belum imahna prak di belum aing banu kena sasaran teu keur dongeng dong Pak Bambang tuh lain lalagan nyinggung dong seti tah teu ngaji moal beres tadi kukula didengekeun teu maca khutbah acan emang kula teu ngadengekeun ti jauh atuh ngadengekeun wah ieu utusan bupati teu maca khutbah baca heula khutbah dek mana bae jadi engkeng gede Pak Bambang lamun dek dititah ku bupati alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain eta bae talar ulah datangkan teu maca khutbah Kangjeng Nabi asal pidato maca khutbah lamun teu maca khutbah Yahudi berarti nyana anak buah Yahudi tah kumaha sih ulah sembarangan asup ka Cilongok mah kudu berani sial cak Pak Bambang aing balik bae gitu los moal nya geus kuat jadi mah tenang Pak Bambang kalem jadi umat Kangjeng Nabi mah kudu kitu tah balikan deui ya Allah ya Rabbi lamun abdi ieu nu umat abdi ku sebab maca sholawat jeung naon deui Gusti sehingga abdi teh nu umat abdi sehingga umat teh anu Gusti sehingga abdi nu umat abdi coba Gusti nikmat amat ieu teh cek Gusti Allah ieu bae dibere ku kaula ye oleh-oleh bentukna salat nu tina 50 jadi 5 kok make di oleh-olehan salat ya Gusti Allah cak Gusti Allah lamun maneh Isra Mi'raj melalui buruk umat anjeun bakal bisa Isra wal Mi'raj melalui salat Kangjeng Nabi Isra Mi'raj melalui buruk eta teh ajang dongengkeuneun ka urang dijelaskeun dina nas Al-Qur'anul Karim lamun para wali bisa Isra bisa Mi'raj melalui salat ai kitu saha nu geus Mi'raj Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan bae dihandapeun aras ayun-ayunan pan ari Masuri mah ayun-ayunan di Puri Rusdi mah ayun-ayunan di Cikupa teh naon gara-garana tuh batur sia kan aing teh nyebut Citra sia nu nyebut dasar bareng meureun ayun-ayunan Uwais Kurni mah dihandapeun aras Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril ya Jibril ari eta saha nu ayun-ayunan handapeun aras umat anjeun Gusti umat kula nu mana saha ngaranna Uwais Kurni singa deh lain Uwais Kurni di Cikupa Uwais Kurni di Cikupa mah tahu tukang main bener kan Uwais Kurni urang mana ieu Yaman kok bisa didinya Muhammad cek malaikat Jibril engke sabada anjeun maot manehanana bakal ngalalana bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Umar bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Ali beu eta istimewa amat ayun-ayunan handapeun aras lantaran pikiranana geus ka Allah bae aya umat Kangjeng Nabi nu bisa Mi'raj melalui salat tah ku ayana sakitu yuk
urang babarengan Isra Mi'raj cara Uwais Kurni ieu urang babarengan Isra Mi'raj nuturkeun Kangjeng Nabi urang lamun Kangjeng Nabi mah ngahaja ku Gusti Allah perjalananna seperti nu ku urang geus kamaruf urang mah Isra Mi'raj melalui salat saha nu endek Mi'raj silahkan salat Kiai jakula asana salat bae datang ka hideung tarang boro-boro Mi'raj nu aya mah Mi'raj kabujal deui anakan da tungtung nama ieu Mi'raj da kumaha lamun urang hayang Mi'raj melalui salat urang tataan heula awak urang lantaran wali bisaeun Mi'raj lantaran para kutubul aulia bisa Mi'raj mun urang ningali dina Fathul Ghuyub karangan Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun mun Kangjeng Nabi Mi'raj kula ge Mi'raj kunaon nu mantap kula nyebutkan Mi'raj lantaran kula diangkat ku Gusti Allah iraha diangkatna ketika kula keur salat Mi'raj Syekh Abdul Qadir keur salat mantak sing ade besi salaki ibu di kamar kebel nangtungna eta kan Mi'raj toel besi paeh di dinya isi Mi'raj teh paeh sebab aya jelema nu nangtung bae horeng modar aya nu sujud bae horeng modar teh ieu mah Mi'raj perjalanan Mi'raj melalui salat urang bongkar di awak urang teh aya kulit al-jildu maudhi'ul lahmi kulit adalah tempat daging al-lahmu maudhi'ud dami daging tempat getih adamu maudhi'ur ruhin nabati getih tempat ruh nabati datang kadinya tah eta manusia ngabutuhkeun kadaharan ngabutuhkeun inuman di mana dahar di mana nginum jadilah getih dina nu normal getihna engke bakal jadi daging di mana dagingna optimal kulit bersinar-sinar asuplah ka ilmu tabib Imam Ghazali ngajelaskeun ilmu kedokteran sampailah di ruhun nabati tergantung makanan lamun di daharna bangsa nu bagus-bagus daging teh totongkol teh bubuahanana bangsa anu bagus-bagus ya apel cau nu baragus anggur bakal bersinar kulit tapi lamun di daharna teri anu tarareas teh kemudian oncom nu geus bau hapet teh daging nage atulah daging nangis iya bakalna kulitna okos rusdi hideung kurang bersinar jadi tergantung makanan datang kadinya lah lamun urang terus-terusan mengamati eta engke bakalna naik tina ruhun nabati bakal jadi ruhul hayawani urang teh hewan mantek cek ahli mantek mah al insan hayawanun natik hewan naon bedana urang jeung kebobeen digiringkeun nyatuan terus datang deui ka kandangna depa nyem 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 oe dihudangkeun taina ambalaya leumpang kapuri ambalaya taina jelema ge lamun ngan datang ka dahar nginum doang percis kos kebo percis kos sapi moal bisa Mi'raj ta manu kos kararitu makananana lamun terus-terusan ditambah ku susu nginum madu bangsa vitamin mineral lamun eta kebo sehat asal neuleuh kebo bikang haji bae lalaki ge TTJ mantak Haji Masuri TTJ itu menang aya jahe eta kekarak datang ka ruhul hayawani moal Mi'raj ta manukos kitu
datang ke dahar nginum sare jauh ka Mi'raj mun datang ka dinya paeh neraka bagianna naudzubillah min zalik mun datang ka dinya tah urang dahar nginum sare modal hardolin dahar modal ulin hardolin moal Mi'raj datang ka ruhul hayawan naik wari tina ruhul hayawani kana ruhur ruhani mulai mengenal saha diri urang diri urang teh hamba berarti urang teh ieu teh makhluk lamun makhluk aya khaliq aya nu ngadamel saha nu ngadamel teh sasar terus melalui nas, melalui hadis, melalui ilmu akal, mantek ngarana bakal kanyahoan ke khaliq teh alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur Allah subhanahu wa ta'ala kakarak mengenal taruhur ruhani ngarana tidinya dikembangkeun ku urang lamun dikembangkeun masantren bakal nyaho wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis qiyamuhu binafsihi sampai selesai bakalnya hong ke syariat hukum Islam rukun Islam bakal nyaho syahadat salat dan lain sebagainya rukun iman bakal nyaho tina ruhur ruhani berkembang nyaho syariat geus wuduna teu meunang sambarangan salat teu sambarangan puasa teu sambarangan zakat teu sambarangan haji teu sambarangan datanglah ka ruhur ruhani di dieu bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah ngan encan boga rasa tuh dibagi mulai rada naik nikmat horenganan ya Allah ya Rabbi salat eta ngeunaheun Allahu Akbar artina ngeunaheun teh terasa bahwa diri jadi hamba aya pangeran aya nu ngurus coba ameng moal nyahoeun nya nama coba Yahudi coba Nasrani bingung nu aya coba tanyakeun ka bangsa kafirin bingung tapi muslim mah mukmin mah nikmat sebab aya ruhur ruhani endek kawin masih perhitungan keneh bae si hayang kawin hayang tah aing mawakeun awewe nu eta tah gelis jasa heueuh ai gelis masantrenna di mana henteu masantren nya mah kaluaran cinglu teu hayang aing ke kumaha engke lamun diajak ibadahna aya ruhanian moal daekeun dibere ditah nu eta tah ieu saha ieu sesarwit teh urang Cikupa tah barang di dulu Masya Allah bener mantep jasa luar biasa kayak aing masantrenna di mana henteu masantren nya mah sakola doang embung aing kalau orang budak sekolah ketika head get terus baik ke sholat kan head get terus baik ke menta kasalakina merah yang merah geus lah teu beres ya moal lantaran aya ruhani begitu geus mengenal diri dibere awewe aya saha geulis mah teu sabaraha ngan masantren ge aya 10 tahun mah kok kebal nu mantep kebal teu laku-laku iya sebab santri mah awewe lamun asal 2 tahun 3 tahun kawin udah gelis berarti asal di pondok pesantren geus 15 tahun ulah diharapkeun kagelisanana tapi batinna gelis neng kulan daek ieu dikawin ku kakak ai kakak daek mah teu kula mah alhamdulillah daek di bawah sugih pananya di bawah sugih kumaha emang ai susah mah jaeukeur besing kesugi iya tuh daek jasa cek teh geunaheun Masya Allah kawin bejeng manehanana isuk-isuk geus jadiakeun Kak hayang kopi apa susu kula heula aduh cakrus di aing asa nganggang hirup ya Mi'raj bisa aing ya beda ai berpendidikan agama mah Masya Allah terus datang ke Isya nyana geus beres salat Isya Kak kulan teu make calana lah emang kuna besi kakak endeuh sana muringkak bulu tah lamun kos kitu teh ieu mah salaki endeuh ge kaula atuh emang kuna beuber jangan dibuka ye angel jasa
tah eta lamun teu masantren mah kos kitu masantren mah lain deui masyaallah geus nikmat bae pokona nu aya tuh ngeunaheun kana hate ke kakak arek ngariung heula nya kalah ulah sok ngaharepkeun berkat ka aya bawa aya menta eta ngeunaheun ban kana hatena nikmat jasa balik kurang di mana-mana kak saya naon di jalan henteu alhamdulillah rabbil alamin aja teu beakeun ongkos atuh geus biasa ieu beakeun ongkos wah sakitu lain bisi terlantar doang kula ngadoakeun atuh panikmat jasa ngeunaheun kana hate coba lamun urang teu boga pendidikan agama mah datang trok buka tuh ya lawang ya us ku tutang koteteng nu muka sakali nu buka gopret nyana bak HS deui aduh budak sial jasa nyai geus make obat kuat cek terus dit teh ieu pamajikan kos kitu jasa budak cenah boga pamajikan sorga ieu mah neraka jahanam jadi kudu boga pendidikan nikmat nah balikeun deui lamun geus datang ka ruhur ruhani bakal nikmat nu mantak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun manusia teh kabagi opat hiji tak berlidah tak berhati kadua berlidah tak berhati katilu berhati tak berlidah kaopat berlidah dan berhati Masya Allah Imam Ghazali ku hebat-hebat teh lah cenah eta mah hese bahasa batur bahasa parahyangan aya di Bandung kumaha ca bahasa Bandungna kieu manusia kabagi opat aya anu murah bacot murah congcot aya anu murah bacot mahal congcot aya anu mahal bacot mahal congcot aya anu mahal bacot murah congcot tuh aya bae eta sarua ta jeung nu tadi tah balikan deui ngajina katalar nu ieu hatuh ngaji nomor kahiji aya nu mahal bacot mahal congcot hiji tah nomor kadua murah bacot mahal congcot nomor katilu murah bacot mahal bacot murah congcot nomor kaopat murah bacot murah congcot Masya Allah mantep eta tulis ya bacot congcot kieu mantep ya emang siapa ngaji nu karitu bae asal dibere kaedah geus teu paham ieu bae artina nomor kahiji jelema teh tak berlisan tak berhati mahal bacot mahal congcot ieu mah jelema ngomong agama tilok ngomong syariat tilok kemudian atuh ngalaksanakeun ge henteu mahal jasa bacot teh teu daekeun ngomongkeun agama bacot teh lemes eta bahasa lemes eta bacot teh si hades ya bacot teh mahal teu daekeun bae ngomongkeun agama teh alergi nya mah kitu keneh hatena teh kana agama alergi tenyaho didinya teh keur aya pembangunan majelis taklim pondok pesantren kitu keneh masjid teu daekeun sama sakali ngomong tilok kana agama nyumbang ge henteu kitu keneh aya kiai ngahadiran tilok nya mah kemudian make ge henteu nah ieu jelema nu kos kieu tak berlisan tak berhati artina mahal bacot mahal congcot mudah-mudahan di Cilongok bae aya ge di ditu di kampung pondok aya tadi di pasar Kemis mah aya tadi dinya di Cilongok mah eueuh alhamdulillah sampurna jasa aya ge duaan lalaki jeung awewe doang ngan anak baranakan ajuna tuh hiji tah tengetkeun tah termasuk kafir termasuk bangsa mukminin maksiat eta mah moal mi'raj teh nu kos kitu mah moal pisah kajen kukumaha ge paeh cilaka nomor kadua murah bacot mahal congcot berlisan tak berhati nah iya jelema ngomong nama ke agama mantep biasa lain sekadar mantep mantep cak pamuji mah orang Jogja wah enak sekali mantep sekali
mun ngomong agama ya Allah ya Rabbi nikmat jasa, nyaritakeun Islam, nyaritakeun iman, nyaritakeun sedekah, Masya Allah nikmat jasa, tapi nyana teu pernah mere. Mun nyaritakeun salat ngeunaheun jasa, nyana mah tilok salat. Mun nyaritakeun iman hebat jasa, padahal nyana mah ka Gunung Kawi malulu. Mun nyaritakeun syariat luar biasa, oh ieu haram itu haram, bank haram, kredit haram, orang kreditan di imah na loba jasa. Nah ieu ngaranna murah bacot, mahal congcot, berlisan tak berhati. Eueuh tage di pasar Kemis mah. Aya di Cilongok. Tibalik. Meureun aya mana dibalikeun ge nya. Tah ieu moal bisa meraj teman nu kos kare jauh tah mah. Nomor katilu berhati tak berlisan, murah congcot, mahal bacot, tilok loba omong ya majelema teh ka masjid gurudug tah jariah di deuleu 5 juta, Masya Allah. Ke sabulan kemudian gurudug ka panitia tah tulis 2 juta, ai panitiana mah nulisan doang. Oh. Eta lamun ka agama nyana ngadengekeun bae cak kiai teh ya kudu salat, nyana teu loba omong datang ka imah langsung salat, cak kiai teh kudu salat tahajud teu loba omong, nyana ngajak henteu ngomong henteu ngan datang ka imah terus bae tahajud. Tah ieu mah istimewa ieu jelema nu kos kieu mah ieu teu loba omong tapi hatena bagus. Tah lamun urang neangan pipa majikanin ge kos kieu ye ulah nu loba omong tapi anu hatena ngeunaheun. Nu terakhir mah murah bacot, murah congcot, berlisan dan berhati. Ngomong agama bisa jeung sering ngomongna ngaji lantaran paham dina bab agama, di mana aya kesempatan nyanangan nasehatan lillahi ta'ala, bacotna bagus, congcotna gede, hatena bagus, lisanna bagus, hatena bagus. Ialah waliyun min auliyaillah. Aya kesempatan ngaji nya nama geus teu pandang bulu saha ta saha, diajakan ka Gusti Allah dengan ilmuna anu luar biasa. Teu mamrihnya nama dek nyerieun atawa ndak henteu ngajak bae, diomongkeun los sadaekna, dicaci dimaki teu aya pengaruh. Lantaran jelema kos kitu mah geus ka Allah bae hungkul. Dicarekanan nya ku batur tetep bae, terus bae nya mah. Diciduhan terus bae. Pokoknya terus bae nya mah nganasehatan jelema nu dideleungan Allah doang, dibekali ku ilmu nang ti Gusti Allah. Nyana geus boga ilmu na mantep jasa, geus ilmu syariatna aya, ilmu torikatna aya, geus datang ke hakikat. Nah iyalah jelema nu kos kieu ye anu bacotna terus-terusan ngomong, di hareupeun raja ngomong bae, di hareupeun polisi ngomong bae, komo di hareupeun hansip mah geus eueuh nanaonan. Pokoknya diajak terus ka Gusti Allah, salahkeun, benerkeun teu pamrih. Nyana diomongkeun galak sadaekna jeung sacablakna, nyana diomongkeun tabat teu beres kiai kajen teuing, pokona terus bae ngajak lantaran asa katitipan ilmu ku Gusti Allah. Ajakan jelema daek jeung teuna lain urusan maneh, urusan Gusti Allah. Iyalah murah bacotna, congcotna luar biasa hatena, lantaran lain semata-mata nyarekan, lain semata-mata nganasehatan anu galak, tetapi nyana neuk mukakeun hate melalui ilmuna supaya wauheun ka Gusti Allah. Lantaran di pabrik bae mah teu wauh ka Gusti Allah, lantaran di kantor bae mah jauh ka Gusti Allah, lantaran di tempat-tempat nu kos kare itu mah eueuh Allahan di hatena. Nailah teu asa didelekeun ku Gusti Allah, perlu dibentur jelema kos kitu mah, lamun perlu didoser jelema kos kitu mah. Ta ieu teu mamrih contona wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bacotna murah melalui ilmu. Ye congcot ge luar biasa, hasilna pohara berlisan dan berhati. Ketika manusia geus datang ka ruhani hiji deui naik ka ruhur rohmani.
ketika geus naik ka ruhur rohmani dengan cara ninggalkeun dunia nu ku urang kuari dideuleu ditinggalkeun hate nu ninggalkeun ulah resep ka Avanza ulah resep ka Scoopy ulah resep ka Mio kamari teh atuh teh mere Mio apa Scoopy siapa cuman kamari teh mere Scoopy apa Mio di pasar Kemis nu kabere Mio sabaraha urang gara ta eta tah nu kos kararitu tah jahanam tah ai camatna mah tuh sakalian ka jahanam mau masalah geus terus bae tah eta tah nu kos kararitu tah singa lamun geus datang ka ruhur rohani gila deul nu kos kararitu ijid deul nu kos kararitu teh embung urang rusak dunia rusak nu rusak ngudag-ngudag nu rusak isuk pageto menghadap Allah nu maha bako ruh urang lamun urang geus datang ka ruhur rohani nikmat jasa begitu disidang ku Gusti Allah maneh datang ka kaula sumohon aya nu dilepaskeun ku maneh aya naon dunia abdi mah teu resep bener maneh teu resep bener tanda teu resep kumaha dikorbankeun pake ilai kalimatillah tanda teu resep deui naon nalika leungit abdi mah teu pernah neangan paling ge ka dukun bloon ieu mah blon tah eueuh maneh resep ka jabatan henteu tapi pan maneh menyandang jabatan anugerah ti Gusti dipake naon eta jabatan pake ilai kalimatillah tanda ilai kalimatillah naon kula ngajakan masyarakat di jalan anu bener kan eta cenah aya sogokan bongan saha tama masyarakat nu nyogok aja maneh narima ya deuk kumaha deui atuh sarah sia goblok neraka sia mata kos kitu bangun bener tapi henteu emang pejabat kuari mah bener dedeuleuan urang teh tapi di tengah-tengah nu bener sok aya col bae nu bener rusak dunia col Gus Dur Masya Allah miskinnya nama jadi pejabat jadi raja teh Ari dan Ramil mobilnya bagus jasa ngelehkeun raja miskin Najed miskinnya nama jadi raja tebogain mobil mewah aduh camat bagus mobilnya ih cuma teman sang hutang ke itu maksakeun teuing eta jeung ngahutang sagan teu teman nang pamere cek mana eta teh nang pamere saha eta mah nang nyogok atuh sia teh sebalikan deui bae eueuh duka luar tina sogok menyogok kiai na ge disogok tan mantak ulama ieu hayang ngamankeun manusia tina sogok-sogok terutama kiai bae dek calon bupati ieu ulah daek kasogok jangkege ku Gusti Allah nu geus jadi mah geus aya di Lauhil Mahfuzna nu geus bakal jadi naho teuing pamaptuh nyaho teuing zaki nyaho teuing nu awewe nu endek calon teh kuari geus bebeja ka kula aya hiji awewe nu endek calon bupati ieu sakaraha paedah kan aya geus bebeja aya opat ti kandidat teh aya di dinya ta deden geus ulah teh mah ulah narima pamerena adapun milih ka mana bae tah eta coba cacing teger cak kadang pait banser paiteun jasa ieu banser pait cak cenah teh mah atuh kos kitu mah lah sakalian moal milih mah milih bae jang urusan negara ngan ulah ge sogokna tah cek Pak Bambang ieu mah hampang jeung cenah kos kieu artina milih mah milih tapi ulah daek disogok eta ngeunaheun teh mun kabehan kos kitu cek Pak Bambang geus lah kiai ulah disogok tah mah nujang kiai kakulakeun wae leuwih antep tah Pak Bambang da ieu balikan deui tah kuari geus datang ka ruhur rohmani teu hayang dunia teu hayang jabatan. Contoh bae heula contoh panjang teuing lamun ku urang dibahas contoh hiji Rubaiatul Adawiyah kunaon nya bisa mi'raj ka luhur langit ka Sidratil Muntaha lantaran nya ngadoana kieu ya Allah ya Rabbi lamun abdi dipasihan dunia ku Gusti dunia nujang abdi bikeun ka kafir hiji andai kata geus dibikeun ka kafir lantaran kafir mah beujeuhna dibere dunia abdi mah ulah andai kata Gusti mere sorga andai kata Gusti mere sorga ka abdi sorga pangbikeun kenjang mukminin mukminat sebagian abdi mah geus teu hayang ka sorga
hayang ka mana atuh cak Gusti Allah, abdi mah hayang soteh kanu nyieun sorga Allah. Tah doa teh geus kos kitu. Balikan deui doa Siti Rubaiatul Adawiyah, ya Allah ya Rabbi, andai kata abdi dibere bagian dunia, dunia abdi Gusti pangmikeunkeun ka kafir, ulah dibikeun ka mukminin besi jadi berateun ka kafir bae, bejeuna kafir mah dibere dunia lantaran kafir mah sorgana dunia. Andai kata abdi dibere sorga Gusti, sorga abdi jang mukminin mukminat anu teu kabagian, abdi mah teu kudu dibere sorga. Cak Gusti Allah, saha atuh hayang naon maneh? Abdi mah hayang ka Gusti bae. Saat doa eta lah dengan kemurnian hati, maka ruhur rahmani ya Rubaiatul Adawiyah ta'ali ka dieu mi'raj Siti Rubaiatul Adawiyah tak 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 awewe jadi waliyatullah. Ya Allah ya Rabbi, Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehana ngagadoa, Gusti abdi teh ibadah melalui syariat geus ditinggalkeun ku abdi syariat. Gusti abdi ibadah melalui thariqah ku abdi geus ditinggalkeun thariqah. Abdi teh geus datang ke hakikat Gusti, dunia geus ditinggalkeun ku abdi, jabatan geus ditinggalkeun ku abdi, hiji deui abdi teh sakadar akhirat, sorga pan sorga ge buatan Gusti. Gusti eta sorga teh jang murid-murid abdi bae, abdi mah teu hayang ka sorga, hayang ka mana anjeun hei Abdul Qadir? Abdi mah hayang teh ka Gusti bae, hiji bae ka Gusti nu nyieun dunia jeung akhirat. Ketika doa eta lah dilantunkeun, Tuan Syekh Abdul Qadir dimi'rajkeun ku Gusti Allah ta'ali, iya Abdul Qadir. Sanggup urang ngadoa kos gitu? Gusti lamun aya dunia pi abdieun, misalnya Haji Masuri ya. Haji Masuri ngadoa, Gusti andai kata dunia aya bagian abdi dikeun bae ulah ka kafir ka tatangga-tatangga. Sanggup teh Haji Masuri kamu? Tuh nyan geus seuri bae teu sanggup, malah mah Gusti mun aya nu abdi nu tatangga ge kadiekeun. Beres jas. Ieu doa boro-boro sorga ieu mah dunia ge. Bahkan kieu meureun Haji Masuri mah, Gusti sakieu ieu dunia abdi itu mah loba kadiekeun bae saeutik, nu itu ge kadiekeun bae saeutik, nu itu mah kadiekeun bae. Jadi Firaun ya teh mah. Kadaanan cara Siti Rubaiatul Adawiyah, kadaanan cara Tuan Syekh Abdul Qadir geus puguh Kangjeng Nabi mah, Allahumma inni as'aluka miskinan. Ya Allah miskin nu dipake ka hayang, sebab melalui miskin bisa mi'raj. Tuh doa-doa para wali Allah bisa mi'raj ka luhur. Maka ketika sholat Siti Rubaiatul Adawiyah, ketika sholat Tuan Syekh Abdul Qadir, Allahu Akbar, maka ruhur rahmani di jero hate teh eueuh dunia, di jero hate teh eueuh jabatan, di jero hate teh eueuh sorga, di jero hate teh eueuh bidadari, nu aya teh adalah Gusti Allah. Di hari ta langsung tek dimi'rajkeun ku Gusti Allah, dirina kadeuleuk urang nangtung bae, padahal ruhna keur mi'raj ka Gusti Allah sehingga berhadapan jeung Gusti Allah. Dina alam eta ditanya ku Gusti Allah, ya Abdul Qadir tungkul rek nanya naon anjeun? Cek Tuan Syekh Abdul Qadir, ayu amalin aqrabu ilaik, amal naon nu bisa ngadeketkeun ka Gusti? Cek Gusti Allah, as-salat. Salat ya Abdul Qadir, ilham ieu teh bentukna. Mun ka para rasul mukjizat, lamun ka wali adalah ilham. Nah, karomah langsung ditanya deh, nanya deh Tuan Syekh Abdul Qadir, ayu sholatin aqrabu ilaik, sholat mana ya Gusti nu bisa ngadeketkeun ka Gusti? Cek Gusti Allah, as-sholatul lati laisa fiha siwaya wa sahibuha ghaibun anha wa ghaibun fiha. Salat nu di jero salatna jelema eueuh nanaonan rohna iwal tikula bae, sehingga dirina leng teu ngarasakeun keur salat, ngarasakeun teh keur berhadapan jeung Allah. Kitulah jelema anu bisa mi'raj ka Gusti Allah. Rubaiatul Adawiyah awewe bisa mi'raj ka Gusti Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir bisa mi'raj ka Gusti Allah, Junaidil Baghdadi bisa mi'raj ka Gusti Allah, Syekh Siri Sikti bisa mi'raj ka Gusti Allah, Ibrahim Abu Bakar Shibli bisa mi'raj ka Gusti Allah. Komo Kangjeng Nabi mah geus jelas jasa dina Al-Qur'anul Karim. Masih kene loba kene wali-wali Allah nu bisa mi'raj melalui salat.
tah gitulah sholat bisa mi'raj. Coba ku orang laksanakan sholat orang camat moal bisa ya. Dan ramil mual 1000% mual bisa. Kapolsek mual ngurusan periwit baik guys namang guys mual bisa baik aja. Pak Bambang gak jauh mual baik pokoknya masih kan dia Jessica Rice mual guys pokoknya anu bisa mah nu geus boga pagawean naon nu kolot Haji Adung ya, Haji Adung mah bisa ya cicing sugan teh keur meraj paringanan eta nu ngontrak di hari pun urang Lampung putih amat tolol tuh kolot-kolot coba deui Haji Adung aduh tuh ieu lah Mi'raj panjang teh caritana ieu keur carita globalna maka jadikanlah diri orang manusia murah bacot murah congcot. Kita sok pakai surah guru kula di Garut mah siap aing ngariung teh ya cenah cak guru ye teangan anu murah bacot murah congcot atawa nu mahal bacot murah congcot datang kadinya lah cenah tah ngariung tah geus ulah panjang teuing doana ge beres doa robana hatina fi dunya hasanah bila beres guys waduh berkatna teu ka bawah samobil eta hebat aya deui ngariung biasanya di pemerintah acara luar biasa sambutan yuk ngerebek beteng ayo balik menang aqua doang sial tuh aqua mah cai gentong loba di imah tapi itu pemerintah baheula zaman Soeharto kuari mah balik ke parah sebenarnya nailah datang ke ruhur ruhani bisa orang mi'raj coba kiai pangbejakeun atuh supaya datang ka ruhur rohmani lamun geus datang ka ruhur rohmani disebutna teh ieu adalah ruhus somadani disebutna wal arifis somadani nu sok ku urang dicaritakeun teh ari Haji Pendi sok mamaca kutub robani wal arifis somadani Allah kutub robani wal arifis somadani Allah takos gitulah etalah jelema geus datang ka dinya Gusti coba kiai caritakeun coba cara-carana moal mahi datang ka subuh gambaran hungkul ngan sanajan dicaritakeun ge hese atuh kumaha yang aya di ruang lingkup eta urang percaya bae ka ahli urang nurut bae ka ahlina saha wali-wali Allah mantak urang zarah ka Banten zarah ka Caringin datang ke zarah ka Irak kemari Masya Allah begitu datang ke Irak ditahan rombongan Haji Opang dalapanan termasuk Haji Rosidi kumis nama gede Haji Pendi kumisna gede datang ke Irak makincup kabeh ge nanaonan hampir sepak Haji Pendi ge nu di dieu walah wahuleuh sugan ngomong di itu mah teu lantaran tentara Irak kararieu bae geus noelan kula be nembak teh mah dumasa tembak-tembak nya ge eta Haji Pendi di dieu gujlage-jelek ge di ditu mah Gusti Hatim eta udah cerita Irak luar biasa kula boga kawauh di kedutaan Jordan ngaranna Haji Usup ketika kula jeung rombongan rek berangkat ke Irak nyana mendatangi kedutaan Irak ngomonglah jeung manusia jeung jelema nu aya di kedutaan Irak dengan bahasa Arab muncak urang mah apa dibuka travel ke Irak tidak. Emang ada apa? Ini ada rombongan guru saya sebanyak 120 akan menuju Irak. Nggak saya orang dinya pisana oh ini. Iya, itu bagaimana? Enggak bagaimana. Kok yang lain itu mesti dilarang? Enggak ada apa-apa cek main. Kok ini bisa? Oh ini lain lagi cek. Tetap nyana ngadesek lantaran ieu sarua ti kedutaan. Coba-coba tolong dijelaskan. Emang ada apa? Emang bagaimana kok bisa biar lancar ke sono yang lain kok nggak bisa? Dia di sana punya temen di Iraknya
padahal mah lain babaturan kula, babaturan nguruskeun, dianggap babaturan kula. Jadi sudah ada yang menanggung jawab di sana. Kuari di dia deka Irak datang ke bisa bagai jago. Hese dipersulit orang Irak na bae deka Irak hese. Barang datang ke Irak, budak lapangan terbang Irak teh, mobil mewah, nanaon, sakumaha naon nutas di boman teh. Hening suara naon-naon. Urang datang kadinya nyalapan. Nya tentara sarem jasa. Barang ieu lulus aya rombongan nu teu lulus, ieu si kumaha ditangkep tah moal ieu. Tah ieu horeng deuk nembongkeun ka rumah Tuan Syah Abdul Qadir. Begitu datang ke hotel, kula ngutus lain ngutus ngomong coba minta bantuan eta lah nu ngabantuan keturunan ti Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani. Malam eta keneh langsung datang ke hotel, rangkulan careurik sakumaha nu tas ditawan ku Amerika. Haji Opang ge di ditu mah kuru. Barang balik lintuh deui. Gusti Allah doaku. Gila cerita datang ka wali-wali Allah, datang ka Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani nu kurang osok di dunia kabeh eueuh anu leupas hadiahna ka Tuan Syah Abdul Qadir. Dunia Mesirna, Syriana, Yamanna, Pakistanna, Bangladesna, India, Indonesia, Malaysia, kabeh eueuh nu kaliwat mun hadiah ila ruhi sultanil aulia mancanagara jasa. Datang ka ditu asa aya. Gusti, mun kukula dibacakeun saha jelema nu datang ka kuburan kula cek Tuan Syah Abdul Qadir. Panjang ta dongengna dina kitab Fathul Ghuyub. Masyaallah, teu sembarangan nu bisa datang ka kuburan kula, lamun lain aya catetana di buku kula. Ya Allah. Adang mah adang nu mangmeulikeun tiketna aya. Jelemana gagah jasa. Luar biasa baju rorengna ge boga 12 nya. Geus aya nu ngabiayaanan, diperjuangkeun teu berangkat. Rusdi ditawaran di daya ka Irak, embong aing geus paeh cak nya teh. Embong. Tuh loba jasa dumung lamun lain aya tulisanna di buku kula cek Tuan Syah Abdul Qadir moal bisa datang ka kaula. Kula mah teu maot cek Tuan Syah Abdul Qadir ngan teu perlu dibacakeun bahasa ilhamna. Terus ka Teh Junaidil Baghdadi, terus ka Syekh Siri Sikti, terus ka Karbala, ka Najab, terus ka Iran. Ya alhamdulillahirabbil alamin, Madinah, Mekah, balik deui ka dieu. Ialah mantes nyaba ti jelema-jelema nu geus bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Kukula didongengkeun, mudah-mudahan urang sanajan teu bisa mi'raj melalui salat, urang atuh nyaho-nyaho ka jelema nu mi'raj melalui salat. Amin. Mudah-mudahan urang dibere resep ka jelema nu geus mi'raj melalui salat. Mudah-mudahan urang dibere cinta ka jelema-jelema nu bisa Isra Mi'raj melalui salat, sehingga orang aya dina beungkeutan anjeunana jaga di yaumul kiamah lantaran cek Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal kiamah salasa, bakal nulungan jaga di poe kiamat 3 golongan manusia. Nomor kahiji al anbiya'u, geus jelas sama para nabi para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u, nomor katilu wasyuhada'u, 3 jelema eta nu bakal nulungan saat orang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu, loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cak malaikat jadi mah pinarakaeun. Jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering maca sholawat. Yo tilok maca sholawat da ke Kangjeng Nabi teu wauhun. Pan urang lamun maca sholawat pak wari sholawat orang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam, saya abdi sholawat ti saha? Ti Pak Camat. Camat mana? Camat Pasar Kemis, Pak Asep. Pan jore amat teu husu sholawatna sakena. Jore bentukna ge. Sia cek Pak Asep teh. Jatuh bang sialnya nama. Tah, maksud teu Pak Bambang maca sholawat datang ka ditu. Pinclang sholawatna. Cek Kangjeng Nabi teh ieu saha? Sholawat ti saha? Pak Bambang pan pinclang. Atuh bari lurak lirik ka jahe nya nama. Teu beres Pak Bambang maca sholawat. Teu bareres. Lamun maca sholawat teu khusyuk, inget ka dunia, inget ka jabatan, inget ka awewe, datang ka ditu nya jore, nya jobet, nya pinclang. Barang datang mah ieu sholawat saha bagus amat? Masyuri. Pan mataan, matana pake neuli jahe bae. Jore deui bae.
iya saya sholawat ya ima sholawat terus di ganteng amat sih ya ngan letik sholawat orang jadi malaikat kan itu sing hade dengan tak seringan maca sholawat dilaporkan ke Kangjeng Nabi ketika orang ditimbang engke aya kagorengan aya Kangjeng Nabi cak urang teh kok Kangjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi di aku sebagai umat pan loba maca sholawat kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leuwih nyaho masya Allah nikmat jasa tuh itulah hiji ambia para rasul nomor kedua ulama iya bisa nyapaatan cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah hiji al anbiya dua al ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan apa ulama Golkar hating boro-boro nyapaatan nya geus sapaataneun moal bisa tuh apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten lain proposal kos kitu teh teu bagus lain ulama ul akhirat mah ulama nu mana tuh ieu ulama nu tadi teh nu bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat etalah ulama nu bakal nyapaatan katilu syuhada anu gugur ni bedan laga anu memperjuangkan agama Allah etalah nu bakal nyapaatan ka urang sebagai umatna ja eueuh di hadis sugan yasfa'u yaumal qiyamah bakal nyapaatan di poe kiamat ka umat manusia ka hamba Allah sugan aya bupati sugan aya camat sugan aya kapolsek sugan aya dan ramil presiden nanti lu bae yasfa'u yaumal qiyamah salasah bakal nyapaatan teh tilu tengepkeun komo lurah mah jauh mah RT atau komode RT kecuali RT Cilongok RT Cilongok mah geus teh kudu disapaatan hiber sorangan geus Kacitra itulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah 1 jam alhamdulillah kula cerita tentang jelema nu bisa mi'raj kemudian orang cinta ka jelema nu bisa mi'raj mudah-mudahan orang dibeungkeut jaga di akhirat jeung jelema-jelema nu geus bisa mi'raj ka Gusti Allah khususnya ka Kangjeng Nabi urang umumna ka para ulama-ulama oge ka para wari-wari Allah jeung para syuhada-syuhada nailah tempat salat adalah masjid nuku urang keur dibangun ieu teh adalah satu sarana dongeng masjid luar biasa panjangna kulantaran jamna geus jam 12 nandakeun cinta ka ahli salat tempatna masjid yu urang supaya dibeungkeut jeung ahli mi'raj urang ala kadarna jang neruskeun pembangunan nu ikhlas gede ikhlas siapkeun panitia kula maca sholawat siapkeun jang ngabeungkeut diri supaya urang dibeungkeut jadi cinta ka jelema ahli mi'raj sok ka dieu heula salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil bad
badriya Allah salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina Rajaban ieu ti awal tepi ka akhir alhamdulillah sim kuring ngajelaskeun tentang ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jelas Kangjeng Nabi naik ka luhur langit sehingga ningali rupa malaikat Jibril nu asli. Didaharti ku bening na jiwa urang bisa mi'raj, ku ayana sakitu bersihanlah jiwa urang. Teu mampu 100%, 70%, teu mampu 70%, 60%, teu mampu 60%, 50%. Usahakeun untuk kebeningan jiwa supaya ulah aya ria, ulah aya ujub, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, hubur riasah, hubus sum'ah jeung panyakit-panyakit batin nu lainna. Abeh urang bisa nikmat ibadah engke kanyahoan ku urang ngeunaheunana ibadah ternyata setelah bening hati. Beningkanlah jiwa sehingga orang bisa mencapai dengan kebeningan jiwa akan dapat naik, akan bisa naik mencapai derajat yang tinggi
belah dituna selain Rasul mah kutub, belah dina para wali-wali Allah, belah dina para solihin. Gitulah para jamaah hapunten tidak samudaya kesalahan, kelepatan, kehilapan, bil khusus kepada pemerintah, oge kepada pamong desa, berikut kepala desa, oge kepada panitia, kumna para jamaah sadayana, ulah di alahate, kula keur carita babad dumana maksudna supaya areling, supaya apal, nyaho, paham, supaya wauh ka Allah nu nyiptakeun urang, sebab urang bakal datang ka Gusti Allah jaga. Loba jelema nu muriang parah, dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah, meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager. Teu saeutik teh jelema nu kos kitu. Entah tadi dah pusing bae, boga permasalahan teh anggeus pusing bae. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus wirid itu, tapi tetep bae pusing bae. Sedekah, cager. Urang mah teu percaya sih. Jangan kiai, ya kunaon hiji awak ge galuse bae, aju. Nomor kadua puyeng bae. Penyakit ke dokter manggis cek dokter penyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh menan hamil. Geus ada kiai ieu tentu teu cager-cager obat. Oh geus beat bae geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kayak didoakan lah. Datang di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek jana teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka jana, minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon. Kita sedekah teh bloon. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae. Dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah. Kiai jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep maling bisaan jasa cagen. Geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal diganten naon teu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititah teu naon teu ka sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh capa malingan pun jadi kos kieu teh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai ke di pondok teh kan ke di pondok teh nyana babarengan ku hari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah ku hari silaturahmi kan hangat tah. Papada geus jadi kiai. Wow,
datang pelukan alhamdulillah kumaha cerita alhamdulillah orang bisa magahan ngaji kieu geus wah usul ka balik cenah mun naon karang meuli hulu embe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun ka dinya 2 hulu embe 2 dahar bareng kan santrina teh neuleukeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti cekeuna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar oh itu polona nguna cekeuna ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar buat ngobrol deui terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar meureun nya bagian urang nu mawaan geus kieu ngobrol teh endahan nawaran tah ceulina cenah ngeuna aduh cak santri ditawarkeun ceuli dah heuh urang himpuk cenah bener beak deh ceulina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu teh daging teh dibeulahkeun dibalikeun deh cak santri teh beak mah ujang urang ge nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian sakit geus diintip baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heeh cek berarti urang kebagian letah 2 urang 2 aduh sepatu geus tikiran we ieu sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Adah nasi. Tah, Gus Dur mah lain naon. Nyana mah kos kitu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Eta pan murid ka guruna eta. Perlit kabeh ge. Beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantap ge. Ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beakeun ka abah ieu pan si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek ku galedeg gitu. Ujang aingan sakali cak meng. Betul datang ke kuari, larang sadang hirup nanya kok sih. Jangan baturan setik-tikan. Wayana. Geus satu urang mun kado tah. Oh, ieu nu mawaana saha ieu? 3-4 nyamplung mah bikeun. Urang ngadahar ulu embe. Oh, atuh ai letah-letah nama bikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah. Aya keneh. Pan bawaan keneh nyana geuna. Pelit gede teh. Ta eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kumaha ge be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mah kadang ieu di lokasi kiai cak cenah teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak cenah ke urang tarekaan lah urang tarekan ngintip ieu ngintip itu tetep be di palingan keneh wah deui cek asal teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bade bare rokok
panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiainya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah kira teh udah tenang nyana nggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek cenah teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doang bere aman masya Allah kebelah dia sa Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan jana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin ceki asan teh udah nggak usah ceki nanti sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat pak kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing mending salat Jumat cek cenah teh dari bara kos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jak ka geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong deh gua kita sial biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai dah kayak nyahoun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoun cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu ka harti kurang bae ku ka harti kurang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu teu bae emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal masya Allah heran ieu zaman abah bae zaman abah ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh aju pan baheula mah di luareun Masjidil Haram aya paranti sendal diasukeun ka plastik ditalian kula nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teundeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu jakola buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisaha abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah ya masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad
tina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang diterima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqo biha ku Kangjeng Nabi disodaqohkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalan hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek diterima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela hayang geus moal ka mamana hayang ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu teu ngahaja aya anu tobat teu ngahaja teu ngahaja tobat teh teu ngahaja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya nak numpak lagi dibuka kopiahna ngaran aja tuh bari nyantai we 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya teh naik naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiaina hebat ya kiaina potongan pudoli meureun ieu mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiaina pakai kopiah maju pakai sorban jejak wetes jiba ya kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa geus geter-geter WTS cekira salaing muludan datang ke tempat muludan atuh kiai teh kan nginjem bu sini kenapa ieu nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere ya tuh pakai jilbab waduh waktu WTS kan geus sadangdan WTS cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun
turun kiai pajar pemajikan kiai kan. Wah, disambutnya anak. Diciuman bolak-balik. Ibu nyai, ibu kiai maksudnya, ibu kiai, alhamdulillah, jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai, ya akan Gusyata. Lagu di forum bawah, nah, itu kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja, iya dalam, di jero antri jelema nusa salaman, tinggal WTS, aduh, aing jadi kos kiai caknya deh. Sial kiai goblok jeung di hatena atuh terus we atuh ngaranna ge ibu kiai atuh dihormat atuh segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nya teh jembar lantaran hatena kan lain muludan jana mah aing jadi kos kiai terus bae dihormat muludan lah biasa kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik kana dirinya terus ieu na ditoel ku jamaah ibunya ya kok nangis kunaon nangis teu nanaon sedih ibunya sedih ngadengi suami ngomong gos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik ngecerikan ibu nyai cerik kabehan Masya Allah salokasi eta cerik kabehan ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik deui Masya Allah tinggal eta WTS bingung goblok cek ya aing diceng-cerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja cek ya nanti enggak usah dikembalikan oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai cek ya nanti bagi kasinggung bae nya nah unduk naik ka mobil geus usah salaman kanyana datang ke jero kieu terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun bae turun di berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS kieu baiknya ada di markas jana bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulya teh kos kitu cek nya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek nya teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kieu aing rek tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kieu di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda anak wali harus model si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta
carita hikmah dibere duitnya kikiran ya Allah ya Rabb. Ieu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beuda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai siak ya Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya nazir saya aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah keur carita bab sedekah kamangfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ka WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kayaknya anak kieu aing we cenah mabok HP ya mah ye mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah moal mengkemat HP tuh daripada dicarekan mending berean aya sia ieu berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut teh masyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel urang 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana kan pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mau benang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu Gus pake bejakeun ka ditu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cekeun bager tah kan
nembokeun kitu tah. Itu si itu kasep tapi cak ngeliat kurang bager tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah mulai gitu. Nggak panggil. Neng di mana? Pabrik. Emang mah ngaji nu jeung kenal gitu dah. Aya tah, geus tek and jeep ngaranna. Tuh, mulai geus. Diantarkeun ku nya. Assalamualaikum. Salam ieu. Naon? Antarkeun motor pake bae. Pake bae geus ulah sieun-sieun. Oh, atuh pokona malah laki mah. Pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan. Tah, eta sedekah babari jasa. Geus ka ditu na memasrahkeun diri. Anu tadina urang ngudag jana, kuari mah nyana ngudag urang. Kuna teh sedekah. Nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye, horenganan kurang sedekah. Baheula makan disebutna mahugi. Sodakoh keneh tadi ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodakoh eta ge sodakoh juring. Ieu mah keur carita bab sodakoh. Jadi ngaleuleuskeun hate. Masyaallah. Belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodakoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh ih di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah. Alhamdulillah. Ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, moal tah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa mengaji pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah mengaji pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan nyokot salembur nyahoan kabeh dementak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh kos kitu naon kos kitu pokona mah eta salembur nyahuan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain leutik-leutik bedas duniana akhiratna bedas jas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiisen amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim alam ya'lamu anna yaqbalu taubata an ibadi apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana
wayakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun jages dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngageurakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.